Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Bogel Raja Begal. Ayeuna bagian anuka dalapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Rebeka Almaira ti palihan Majalengka. Kangge Aceuk Rebeka ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Bogel Raja Begal bagian anu ka 8. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Motor anu menang ngabegal motor NMAX harita ditumpakan ku tiluan. Motor nepi ka mangprung tarik nuju ke arah kota Kuningankeun. Si Arman anu mawan tetela manehna geus tapis lihei ngebut katurug-turug jalana mulus turta sepi jempling. Nya dina waktu anu henteu lila oge tiluanana geus nepi di kota Kuningan. Sanggeus nepi ka Kuningan terus muru ka lembur Luragung. Laju leok belok ka Gang Leutik anu akhirna jog anjog ka pakarangan hiji imah. Di dinya loba motor anu diparkir. Di jero imah oge geus loba jalma. Sigana mah para begal jeung para bangsat anu keur ngajual hasil bebegalna. Ta ieu imahna Wapanji teh mang. Urang ulah sieun kasusud. Sabab barang-barang anu geus nepi ka dieu bakal langsung diporotolan dipeuncitan. Samalah tukang ngajieun surat-surat palsuna oge aya di dieu mah. Geus bisa disebut sindikat lah di dieu mah. Mang, cek si Arman ngajelaskeun. Heunya kumaha maneh we eta maman ah. Aya tuh urang ka jero ah. Cek si Bogel. Nya geus kitu mah si Bogel jeung dua baladna muru lawang panto tuluy ka katro. Sampurasun. Waalaikumsalam. Teu lila bray panto dibuka. Nya we
Di jero eta imah geus loba jalma. Geuning siga si Arman. Rek naon maneh ka dieu man? Cek eta jalma semuruas. Wapanji teh meureun teh. Aduh, halo bos. Kumaha cageut bos? Cek si Arman nyolongkrong ngajak sasalaman. Si Bogel jeung si Taslim oge nurut tanpa ting solongkrong. Wah, sigana maneh rek aya kahayang ieu nya. Di bareto dititah gawe jeung dewek embung wae maneh mah teu daman. Cek Bapanji. Aduh, ayeuna mah uing ludeung sabab uing boga mamang anu jagoan. Yeuh, Mang Bogel ngaranna. Jadi kuring ludeung ayeuna mah wa. Cek si Arman nepakan tak-tak Mang Bogel bangun anu reueus. Ari jalma-jalma nu araya di dinya sing raringeuh ngadenge si Arman nyebut jagoan ka si Bogel teh. Samalah sawareh mah sing serenge jeung seurikeun semusinis. Sabab asa teu percaya lamun dedagan si Bogel anu pendek leutik disebut jagoan. Terus maneh ka dieu bari moal balad rek naon si teh man? Cek Wapanji panasaran. Uing ka dieu teh boga barang anyar bos. Masih mulus. Alus keneh tuh aya di luar. Paling karek 4-5 bulan itu barang di bos. Cek si Arman bari nunjuk keluar. Oh, yakeun aduh sina dipariksa heula ku wade nya. Lamun barang na hade nya hargana oge hade aduh man. Geus kitu mah Wapanji nyalukan wade. Wade, dewa. Aya naon, Wapanji? Cek Wade. Tuh, coba pariksa motor NMAX anu itu tuh, bawa si Arman. Cek Wapanji. Bari nunjuk kana motor anu bieu dituduhkeun ku si Arman. Anu kacaangan ku lampu neon diparkir di dekeun teras imah pisan. Atuh leos Wade ngaleos rek mariksa motor. Ari si Bogel jeung si Taslima teh loba ngaromong data can warawuh deh ka jalma-jalma darinya teh. Si Arman we anu tuluy capetang ngobrol jeung Wapanji. Tapi jalma-jalma nu aya di dinya siga anu teresep kanu tiluan teh. Komo barang nyaho yen anu tiluan teh kadinya narek ngajual motor NMAX. Sabab maranehna mah ukur ngajarwal motor anu malurah, Beat, Supra, Grand, Legenda, Impreza. Teu lila kurunyung, Wade geus ngurunyung deui. Tuluy ngabejakeun hasil pamariksaanna ka Wapanji. Aduh, mulus jeung anyar keneh wa euy, motorna mah heden. Cek Wade. Yeuh man, ku dewek dibere 10 jutanya. Tah, nu kieu mawa barang mah ulah nu malurah ngarah ka manehna hasil. Terus aing oge resep nguruskeunana yeuh, gampang ngajualna barang alus mah yeuh. Mantah, ambian. Cek Wapanji, tuluy muka laci wadah duit. Geus kitu nyokot duit sagepok tuluy diasongkeun ka Jang Arman. Ku si Arman gancang ditampanan. Sanggeus ditampanan laju dipasrahkeun ka si Bogel. Aduh nuhun wa. Rek balik we ayeuna mah nya, da geus hasil wa. Cek si Arman. Hejug kade sing salamet di jalananya. Nya geus kitu mah leos we si Arman ngaleos dituturkeun ku si Bogel jeung si Taslim. Tiluanana tuluy ngageredig leumpang. Alah, kumaha urang balikna we? Apaan jauh ieu teh ka lembur, man. Cek si Taslim. Urang daguan beurang we di terminal Lur Agung. Lamun aya ojek nya balikna urang kana ojek we euy. Tambal si Arman. Lamun eueuh ojek kumaha sia man? Si Taslim siga nu sieuneun teu bisa balik. Sabab ari leumpang mah pamuhalan sabab jarak ka lemburna ka cida jauhna. Ya
urang pasrahkeun we ka bos urang tah ieu si Mamang anu jagoan he cek si Arman bari nepak tak Mang Bogel dina hatena reueus ka si Bogel anu loba pangabisana. Tenang ulah loba kahariwang anu penting ayeuna urang geus hasil ieu. Urusan balik mah gampang atuh Lim. Dewek we anu boga pamajikan de geru mana di imaret naon kitu Lim meni rurusuhan gitu. Cek si Bogel bari ngareret ka si Taslim. Si Taslim teu nembalan era meureunnan. Tiluanana harita terus lalempang mapai jalan anu poek. Keur kitu ti tukangeunana kadenge sada motor sing kelerung. Pikir si Bogel paling oge baladna Wapanji. Akhirna dua motor anu tumpakna boboncengan harita ngadeukeutan tuluy rugreg pating carekit megatan jajalaneun anu tiluan. Opat urang jalma tina dua motor jerat-jerut talurun tina motor. Salah saurang langsung ngahauk, "Heuh, begal anyar. Kadiekeun sia duit 10 juta. Lada ngajual motor bieu ka si bos Panji sia. Ya kan?" Cek nu saurang nu awakna jangkung badan. Nya naon maksudna ieu teh? Datang-datang sosorongot laju minta duit. Cager telur. Cek si Bogel. Mending modar, tak mending ka dieu ke duit tasya. Gancang boro. Cek nu hijina deui nyentak. Duit aing menang hese beleke. Menang capek-capek ngabegal. Aing narek dibegal deui ku maraneh. Stres ugan. Ari kitu mah lamun Andika sakabeh hayang ieu duit, sok lengkan heula bangke aing sia. Ye, aing si Bogel. Cek si Bogel bari langsung nangtang ngajak ijen. Atuh pugoe nu opatan sing buncelik. Lamun ti beurang mah pasti bakal kaciri beungeutna pada bareureum. Ari si Bogel ngaharewos kadua baladna sangkan ngajauhan. Lim, man, sok mundur, da gua di ditu tuh. Keun, ieu nu opatan bagian Mamang kurang warah dicangkemos ya ku aing mah. Cek si Bogel. Si Taslim jeung si Arman kapaksa narurut. Padahal tadi nama hayang mantuan gelut. Tapi parentah ti si Bogel anu ayeuna geus jadi pamingpin manehna kudu diturut. Akhirna si Taslim jeung si Arman ngajauhan ninggalkeun si Bogel. Gegedug tina opatan harita langsung mere parentah sangkan ngahurup si Bogel. "Ayo ieu jalma sapotong urang raponan ka opatan deui. Ayo bodaran euy bodaran." Ngolengi kitu culung. Tilu urang baladna sing garajleng ningkar si Bogel. Si Bogel set langsung saega diri masang jurus tina ilmu silat Cimande. Sebrut. Nu tiluan langsung narajang. Ari gegedugna masih ngalalajauan. Cek pikirna pira oge nyangkalak jalma Bogel. Cukup kutiluan oge. Hiu. Tilu urang begal pereupna pating hariu. Aya nu ngarah kana beungeut, aya oge nu ngarah kana dada. Satelak. Si Bogel ngagilek. Plos. Panerajang musuh tayanukeuna. Barang jeung kitu, seak. Si Bogel nyeak bari nyepakeun sukuna, ngarah cangkeng salah saurang lawanna. Hiu beudeus alah. Soloyong, bro. Anu kabeunangan langsung nyoloyong laju nambru. Anu duaan deui rada ngarandag heula. Geus kitu seak. Anu duaan nyebrut deui narajang. Sok sanajan kayaan poe tapi panarajangna cepet jeung tepat bebuhan para begal anu geus tuman gelut di tempat anu poe. Untung si Bogel lain jalma jore-jore.
Tapi seorang jalma jebolan pencak silat Cimande jeung karateka di Tasikmalaya. Jadi pikeun si Bogel gelut dina poek teu matak jadi susah. Hiu, kiu. Panarajang musuh pating saleber pating hariu murubut ngahujanan awak si Bogel meh jiga hujan silantang. Tapi setiu plak-plak gedudes plak. Kabeh gempuran musuh benang ditakis ku sapasang leungeun si Bogel. Jeleng. Si Bogel loncat satangtung. Geus kitu war gancang muterkeun sepakan tina gerak jurus ilmu karate. Hiu bedes bek. Dua lawana kabeunangan ku sepakan suku si Bogel nanggal pisan kana careham. Bangieung bru. Duanana laju larubuh tuluy gegerungan. Sok kedah rudang deui sia. Atawa sia pamimpinna maju lawanan dewek ya si Bogel. Maju. Cek si Bogel nangtang duel kagegedugna anu colohok nenjo baladna anu tiluan teu maranggap mulia na lambru. Tapi akhirna eta gegedug begal teh singkil. Jaket kulit dilaan terus dikaitkeun dina setang motor. Geus kitu srog maju salengkah tuluy ngahaok ka si Bogel. Aing si Baron ieu jadug begal di Pangandaran. Nyieun urusan jeung dewek hartina ilaing geus bosan hirup hayang dijajabkeun ka alam kubur sia ku aing Bogel. Cek si Baron bari lujag lejeg nebarkeun Sima jeung Komara. Tapi si Bogel lain jalma jore-jore. Sok sanajan tara gelut jeung manehna mah mindeng ngelehan lamun dihina ku batur. Tapi sabenerna manehna teh saurang jawara. Lah teu kudu loba bacot. Lamun nya ilaing jadug begal Pangandaran, sok geralengkahan tah bangke dewek. Aing si Bogel sok geralengkahan. Cek si Bogel semunangtan. Kurang ajar. Rasakeun sia bangsat modar sia begal jurik. Hiap jeleng. Si Baron loncat narajang. Sukuna nu make sapatu jenggel teh ngajalepung rek najong gado si Bogel. Lamun seguaikeuna boat teu nyengsol gado si Bogel. Ngan oro kaya. Harita si Bogel rikat ngagentak ka tukang. Hiu leplos. Tajongan si Baron nyamos. Barang jeung kitu si Bogel maju deui salengkah metakeun suku katuhu ngarah beuteung si Baron. Hiu lep. Si Baron oge rancingeus manehna rikat nyingkah ka sisi plos. Tajongan si Bogel kur ngahakan angin. Si Baron nyebrut narajang. Ayeuna mah dua peureupna pasusul-susul ngarah beungeut si Bogel. Tapi si Bogel gancang nadahkeun sapasang leungeunna. Hiu bek plak geus carigeg. Si Baron ngacarigeg ka tukang kadorong ku tanaga si Bogel. Nalika si Baron ngajarigeg si Bogel luncat. Hiat. Si Bogel ngagero harita najongkeun sukuna. Hiu bek. Keuna pisan kana dada si Baron. Dayak Jengkang. Si Baron ngajengkang nang karak bengkang. Jeleng. Si Bogel loncat deui. Maksudna arek nincak beuheung si Baron. Hiu ngan teu tulus. Sebab kaburu si Baron minta ampun. Aduh. Ampun. Taluk. Wing taluk. Ngaku ele. Aduh ampun. Aduh. Cek si Baron bari ngap-ngapan. Bari ngangkatkeun leungeunna. Keur sakali ieu mah sia dihampura ku aing deuleu sia Baron. Tapi syaratna wayahna aing tiluan jajabkeun ku sia kacikijing deuleu sia. Lamun nya yang dihampura ku dewek. Cek si Bogel ngancam. Ku kami dijajabkeun. Aduh. Tapi urusan orang cukup sama dieu nya Bogel. Ulah kapapanjangan. Nya kitunya.
Cek si Baron arapap areup sieun bisi isukan jaganing geto panggih deui jeung si Bogel. Geus teu kudu loba nyarita deuleu. Aya nama gancangan jajabkeun dewek jeung dua batur dewek ka Cikijing deuleu. Lamun teu daek ngajajabkeun sia jeung 3 balad sia dipodaran sia ku aing di dieu ya. Cek si Bogel galak. Atuh kuniang si Bogel ngoneal cengkat tuluy muru ka 3 baladna. Geus kitu ngajakan salah saurangna sangkan milu ngajajabkeun si Bogel. Ari si Bogel langsung ngagarawan si Taslim jeung si Arman. Atuh teu lila duanana geusing torojol bari atoheun. Aduh, Bang Bogel teh jagoan bos dewek. Kumaha Mang musuh podaan ulah Mang. Cek si Taslim bari medengkreng ka si Baron jeung balad-baladna. Tah si Baron gegedugna geus takluk ku Mamang Lim. Ayeuna urang rek dijajabkeun cenah ka Cikijing Lim. Sok salah saurang bonceng duanya si Taslim tah jeung si Arman direngkep tah sok. Cek si Bogel marentah. Si Baron gerung harita geus ngahirupan motor RX-ing. Sedangkeun baladna si Casman sarua geus ngahirupan motorna. Pok si Baron ngomong, "Ayo Kang Bogel, kuing dijajabkeun Kang." Cek si Baron. Teu talangke deui si Bogel Jeleng celek loncat kana jok motor laju nyengcle. Laju nangkod ka si Baron. Si Taslim oge langsung nangkel. Ari si Arman dibonceng ku si Casman. Geus kitu mah motor anu disetiran ku si Baron maju ti heula dituturkeun ku motor si Casman. Tius we, 2 motor teh ngadius ngebut ke arah Cikijingkeun. Nya teu kungsi sajam oge eta 2 motor geus nepi ka Cikijing. Jerut si Bogel jeung 2 baladna jerat jerut tarurun tina motor. Ari nu duaan anu ngabonceng gancang balik arah. Geus kitu mah ngadius deui sora motorna meuni gandeng mepeuskeun simpena wanci peuting. Aduh, abong ge miliknya Mang. Urang tadi narek ngojek jadi aya nu nganterkeun yo. Terus kumaha ayeuna lampah urang Mang? Cek si Taslim bari ngareret ka si Bogel. Nya ayeuna mah urang ngasuh heula we di situ tuh di emper toko tapi di nu poekna euy. Kagok da ieu teh balik ka imah oge sakedeung DG isu. Jadi urang dagoan we datangna beurang. Tah engke lamun aya warung buka langsung urang jajan bari nungguan tukang emas buka ambeh kajual. Ayeuna ngarah puguh ngabagi duit na ieu. Pan tadi teh menang duit, menang motor, menang emasnya. Cek si Bogel kitu na teh bari tuluy ngagedig muru ka toko anu rada mencil tinu sejen. Si Taslim jeung si Arman teu baha. Duanana nuturkeun kalayan satia. Barang srog nepi ka toko anu mencil, si Bogel langsung diuk ngahunjar. Si Taslim jeung si Arman nurutan ngahunjarkeun suku anu karasa cararangkeun. Oh Mang, urang terek nuluy atawa moal migawek ge teh Mang euy. Cek si Arman bari neuteup ka si Bogel. Hanya kudu nuluy atuh kudu dawam jeung isi koma sia teh. Apan urang mah teu boga pacabakan nu seje di walti nu kieu anu nguntungkeun mah. Da buktina macul teu kaharti, buburuh ngalab kadu teu diburuhan. Nya nu kieu nu kaharti mah sia teh deuleuman. Cek si Bogel. Nya ari rek nuluy mah syukur atuh Mang. Ngarah urang boga pagawean anu ngahasilkeun, lain kitu Lim. Cek si Arman bari ngareret ka si Taslim. Nya atuh lamun usaha urang hasil nya tronan hasil siga kieu wae teu pamohalan euy. Urang bakal jadi jalma jegut, jelema beunghar. Nya minimal sarua jeung batur lah baroga imah halus, boga kandaraan war halus. Kitu.
cek si Taslim. Akhirna ti luarana uplek ngarobrol bari mencetan bitis masing-masing. Ari dibawa ngobrol mah teu karasa waktu teh ujug-ujug subuh we. Kadenge soranu adan ti Masjid Agung meuni ngaluung. Sorana melengking ngageuing jalma sangkan eling kanu Maha Agung, sangkan hudang nedunan salat 2 rakaat subuh ngaranna. Ngadenge sora adan mah leketei hate si Bogel ngaleket teh nyeredet dihenteu-henteu oge manehna teh kungsi nyantri kana salat taralat. Ari ayeuna jadi sesat tur jahat. Teu lila bray kayaan jadi caang mangsana panon poe medal ti beh wetan. Si Bogel jeung 2 baladna gancang muru ka warung kopi laju gukgek dariuk dina bangku panjang bari mesen dahareun kabeneran salianti ngajual mie rebus jeung bubur kacang teh eta warung ngajual sangu lengko. Lengko hiji ce nginumna teh tawar we nya nu panas cek si Bogel. Uing mah mie rebus make endognya cek. Si Taslim nunjuk kana mie instan rasa soto. Uing bubur kacang campur ketan tuluy ulah make santannya kucuran susu we susu ece cek si Arman. Kieu euy engke beres ngeusian beuteung terus urang ngajual emas. Kelam dus ngajual emas urang balik ka lembur urang ojek euy. Jalanna ulah ka Cigambul urang minta jalan ka Kesal we. Tah engke urang turun deket kebon kadu anu baohim. Didinya urang bagi-bagi hasil heula. Omat ieu sing bisa ngajaga leta, sing bisa ngajaga bibir. Ulah aya anu nepi ka kaceprosan ngomong ka batur urang geus ngabegal euy, bahaya ieu. Cek si Bogel bari rutret ka 2 sobatna. Ngomongna semung harewos bisi kadengeun ku tukang warung. Sip, aman pokona mah Bos Bogel. Cek si Taslim ngangkat jempol bari mesem. Si Arman ukur unggul. Harita tukang warung norojol datang laju ngasongkeun sangu lengko sapiring laju ditampanan ku si Bogel. Geus kitu mah celebok weh si Bogel dahar ti heula. Teu lila pesanan si Taslim mie rebus make endog datang. Geus kitu tukang warung nyiuk bubur tina buleng ngaladangan si Arman tuluy song ngasongkeun bubur kacang. Nya akhirna mah tiluanana sing camuil barang lebok. Sanggeus beres dalaharna jung si Arman cengkat. Teu kudu dititah 2 kali. Mahena kaluar ti warung ngalengkah muru tukang emas kaki 5 anu karek buka pisan. Sanggeus jual beli sakedeung tuluy balik deui bari mawa duit hasil ngajual emas. Duit langsung dibikeun ka si Bogel. Loh, lumayan, Mang. Menang 4 juta leuwih seutik, Mang. Cek si Arman. Nya hayu tuh urang balik bisi kaburu berang teuing euy. Bisi pamajikan dewe kariwangeun di imah hayu. Cek si Bogel bari jung cengkat tuluy mikeun duit 100.000 ka tukang warung. Geus kitu ngoloyong keluar. Iya angsulan anak Mang. Cek tukang warung ngajorowo. Lah candak we jeung ece, sodako jeung ece. Tembal si Bogel bari nuluykeun leumpangna dituturkeun ku 2 baladna. Nepi ka parapatan langsung disambut ku tukang ojek. Atuh teu lila si Bogel jeung 2 balada sing kalacat kana jok motor tuluy dibarawa nyemprung
ninggalkeun parapatan nuju ka lemburna. Teu kacatur lila di jalana, harita tiluanana geus talurun tina ojek. Sakumaha rencana awalna nyaeta di jalan anu teu jauh ti kabon Bah Ohim talurun di dinya. Geus di dieu we Kang, da eta tah rek ngalanglang kadu anu dunungan euy. Yeuh ongkosna bagi 3 motor tah. Cek si Bogel ngasungkeun duit ka tukang ojek. Aduh, teu aya angsulana ya Kang. Cek tukang ojek. Lah candak we angsulanana mah. Nya nuhun atuh Kang, nuhun. Tukang ojek bungaheun. Geus kitu muter balik motorna. Tapi karek oge muter balikeun motor, no atuh teu kanyahoan. Ari ujug-ujug. Olo. Waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.